Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Ki Sunda anu satia satuhu manco. Alhamdulillah dina dangat ayeuna tiasa tepang di sareng pamirsa dina acara anu maneuh saban wayah kieu nyaeta midangkeun dongeng Sunda. Neraskeun hanca anu katunda dinten kamari judulna Tunggara Nyandang Panjara bagian ka-10. Ieu anu nganggitna nyaeta Bapak Tatang KS. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Kusok ngarerewas Kang Dudi mah pangacian abdi asa kabur. Tong sieun sanaos kabur oge, kabur ka mana? Kabur ka mana oge muburung disusul ku Kang Dudi mah. Sarengna deui punten wae Kang Dudi nyadakeun klakson tarik teh sanes dihaja. Kumargi ngarawas kaget ningali anu nuju calik dina teras. Dia nama panyanten teh widadari anu ti kosewat tina katumbiri teh. Walar Dudi bari majukeun deui mobilna ka pakarangan. Barang mobil dipajukeun ku Dudi pot tangkal palem teh meh deu kagaris ku ban hareup lamun teu kaburu setir dibantingkeun mah geus kana tangtu katubrukna teh. Tuh da kumaha Kang Dudi mah teu kira-kirana teh. Sakitu pot ngajugruk oge dek ditabrak nu matak ari jadi supir ulah elodan rasa maneh soca asa logor dumeh tas ti kota seueur ti tinggalian anu model ning Rohaini bari soca ngagilar. Jut Dudi turun tina mobil tuluy muka bagasi ngaluarkeun oleh-oleh ti kota Bogor manisa babaraha bongsang. Dupi ieu teh talus Bogor teh Kang Dudi. Sumuhun pesenan teh eta teh engkang mah sok emut wae bilih janten matak upami teu ka cawasan teh. Benernya Kang Dudi mah tara misleuk atuh da engkang mah tara tuman ti bubudak oge kana ngabohong ka kapeungan teh. Sumpahna oge daek dirangkul ku nu geulis. Walar Dudi bari seuri. Yey kitu geningnya Kang Dudi mah bodo-bodo teh ngeleyed nungguh tutut bodo keong sawasa kota kaider kabeh. Walar neng Rohaini bari rigidig nyandak bongsang nu deusi ku talus Bogor dicandak ka jero bumi. Sanggeus Dudi ngasupkeun mobil ka jero garasi bus ka jero tuluy kebat ka kamarna di tukang teu nolih kanu keur ngaguar-guar babawaan. Sanggeus Dudi cucul-cucul bus ka patengahan nyamperkeun ka Neng Rohaini anu keur mukaan bongsang. Gek Dudi diuk dina kursi suku ngalonjor ka hareup awak ngadayagdag ka tukang siga bangun nu lungse pisan. Dupi apa sareng ami angkat ka mana meuni sarapi nuju ka bumina pakapala saurna mah bade ngalareskeun serat pangsiun. Neng Rohaini bari jung nangtung tuluy diuk pahareup-hareup jeung Dudi. Kang Dudi kulan. Walar Dudi nembalan manik kesitna keur Neng Rohaini can kebat oge sasaurana teh. Kieu Kang Dudi ayeuna urang ngayakeun soal jawab sareng abdi. Namung kitu oge punten sanes abdi teu ngupami kanu nembe sumping. Ieu mah etang-etang intermeso wae bari ngareureuhkeun. Upami aya hiji barang dinu sanes lajeng eta barang teh diperyogikeun pisan ku Kang Dudi. Nah bade dipiharap atanapi moal. Neng Rohaini ngaluarkeun hiji basa anu sok sanajan singkat tapi mun neulah hartina anu saolah-olah nyangkut diri pribadina. Oh, soal eta gampil eta mah nya kana tangtos wae ku engkang disuhunkeun atanapi awan-awana mah ngagentosan. Tapi keta sanaos engkang teu kinten peryogina oge kana eta barang upami anu gaduhna teu ridho masihkeun mah moal bade maksa. Margi ari engkang mah tos jadi ada ti bubudak sok teu boleh ngukur kana kujur nimbang kana raga. Sok sanaos ku engkang dipaksa boh bilih janten moal manfaat kanggo di akhir. Walar Dudi nyaritana mani merenah pisan sok sanajan can aya pangalaman oge dina bidang pertalian batin pikeun Dudi leuwih ti heula geus kaharti. Keur jongjon ngobrol teu kanyahoan ana brai panto hareup muka ret Dudi jeung Neng Rohaini ngareret kalawang meh ampir bareng. Gancang Dudi ngorejat nangtung beungeut mani beureum rewas pabaur jeung era dumeh kaprego ku juragan Cakra anu nembe marulih sareng bojona. Is geuning Dudi geus datang kumaha salamet jam sabaraha ti ditu
Saur juragan Cakra bari porosot ngalaan raksukan jasna teras dipasihkeun ka bojona. Ti ditu mata boh setengah dua beler Dudi nyaritana bari rada balaham belehem kapi asem. Nah aku naon Dud tala-tala ti sasari siga nu boga dosa make jeung balaham belehem kitu peda bieu kepergo keur ngobrol duaan jeung Eni tong jadi soal urusan kitu mah da sok sanajan teu kitu oge geus kaharti lantaran api oge samemeh kolot teh ngora heula geus karasa atur kalakonan ngan sakieu wae ari pamenta keur apih mah kanu ngalora teh ulah make teuing Om Angna bisi jadi tungtung catur buah carita tatangga ngarti meureun Dudi oge. Saur juragan Cakra seolah-olah nganasehatan pikeun kana jalan kasalamatan jeung pada-pada ngajaga prestise jiwa wanita. Ngadenge ceritaan kitu ti juragan Cakra teh pikeun Dudi teu daek ngawalar ngantung kula wae bangun anu era. Tapi sok sanajan kitu oge teu weleh dihartikeun ku pikir. Ari perkara duit teh aku kumaha hasil Dud? Juragan Cakra sasauran deui naroskeun artos ka Dudi. Alhamdulillah Pak hasil mung rehna abdi aya 2 dintenna teh ku jalaran ngantos jalmina nuju nyanda heula artos ka Sukabumi. Walar Dudi bari ngaleos ka kamarna nyokot duit ladang nagih teh anu teu lila Dudi geus keluar deui ti kamarna asup ka patengahan mikeun duit ka juragan Cakra gek diuk deui nyaksian duit nuju dietang ku juragan Cakra. Boros satadina mah dek disusul ku apa lamun Dudi teh aya balik poe ieu teh kulantaran hariwang maklum ku perjamanan ayeuna ari babakuna mah babah kolot alias MP. Saur Neng Rohaini ngantegan kana kasauran ramana. Usok anggar ini mah ari geus ngantegan kana caritaan kolot teh tuh poho deui wae ngitungna. Mulur juragan Cakra bari ngareret ka Neng Rohaini. Ciaos rupina nyapi pakaulan ka pasar malem teh. Bo ku edaasnya eta Eni meuni keukeuh hayang ka pasar malem teh. Nah aya naon atuh di pasar malam teh dawuh nu model atuh dabongan wae apih janji geuning sur apih oge ari janji ulah jalir. Nyimas omah nyambungan nyarios seolah-olah mangmenangkeun putrana. Komo kitu dipangmenangkeun Eni mah asa muntas manggih cukang jeung wae ketah arindit ka ditu duaan jeung Dudi tah mawa keur bekelna. Saur juragan Cakra bari nyodorkeun artos 4 lambar anu 500-an ka Neng Rohaini. Mani haripeut gancang wae Neng Rohaini nyandak artos tina luhureun meja tuluy ka kamar nyandak anduk leos ka jamban. Atuh Dudi oge sajeroning ngaleos anu maksudna dek disalin batinna mah lain dikieuna ngarasa bungah aya pangjurung kitu teh asa ditotog ku congcot keur heueuh teh nya pisan hayang ngajaran ulin jeung nu geulis. Sanggeus rengse dangdan Neng Rohaini ka patengahan nyamperkeun ka ibuna anu nuju calik papayun-payun sareng juragan Cakra. Dupi Ami bade ngersakeun? Ah moal Ami mah carape jeung we ka ditu ngan omat ulah pareting teuing baralikna. Walar nyimas omah nyarios kituna teh bari soca ngareret ka Dudi anu keur nyorong motorna dikalaluarkeun. Geus kitu mah leos kaluar celak Neng Rohaini ngabonceng ti pengker geuleyeung motor Yamaha teh maju. Jalana mani ngagelas ka wantu motor weteuh tur jalana anu sakitu lecirna. Neng Rohaini angkatna nganggo raksukan kabaya brokat wol bodas sinjang reret alit lamban mani nyerepet katingali karembong sutra palangi kembang kaya siririakan ketebak ku angin siga ngagupayan kanu di tukang. Satu tasna Neng Rohaini jeung Dudi ka pasar malam juragan Cakra sasauran ka bojona tina urusan anu janten putrana ka Bandungan. Hubungan anak jeung Dudi teh asa beuki raket wae. Lain nih api teh ningali kaayaan Eni jeung Dudi asa rai poe teh beuki raket wae hubunganana teh. Siga nu geus pada boga rasa raga katineng
ku kituna kumaha lamun urang kawinkeun wae sakalian lantaran maklum barudak ngora bisi aya hal-hal anu teu dipiharep akhirna jeung deui nya kitu ari setan teh bedas alabatan naon-naon. Kumaha cing pandangan ami? Eta mah teu langkung api, mungkin kintena moal ngaraos isin atanapi moal janten kasauran anu sanes. Jadi caritaan kumaha ari ami, Juragan Cakra malik naros ka bojona bari soca mencrong kana raraina. Sumohon pi, kapan nu dieu teh tos kauninga kunu sanes oge, yen anjeunna teh dinten teu oge rencang urang. Sareng kedah kanu satimpal atuh milih piminantueun teh. Nah kinten-kintena api raos ningalna upami anak urang aya dina kasangsaraan sedengkeun dudi teh teu gaduh naon. Sareng kumaha upami patilasan eni uningaeun yen anak urang gaduh caroge kanu sahandapeun ti anjeunna dikamanakeun harkat urang teh. Eta ami mah ari sagala rupa teh can naon-naon geus nyeuneu kitu. Apih mah kakarana nyakeun karujukan henteu jeung deui ulah make aya basa kitu anu artina memperhina ka jelema di dieu manehna hirup kitu teh boa teuing di lemburna mah boga alah batanti urang. Wah jalmi kumaha buktos wae mun nya oge senang loba harta bandana moal nya hirup asruk-asrukan samodel galandangan ulah nyimas omah sasauranana rada luhur. Oh, kaharti mi. Jadi maksud ami teh hayang boga minantu ka jalma anu jegud wae. Singkatna mah ari keur api mah moal da karipet ku tetereuyeun. Eta mah tergantung permilikan anak urang. Sok sanajan ku urang kekeh kawin kunu kanu jegud. Ari jenisna teu sukaeun, nah deuk dipaksa. Pokona mah boh lalaki boga pamajikan, boh awewe boga salaki asal anu nya tur bela perkara rezekina kitu eta mah nuturkeun. Contona tong jauh-jauh waktu api tepung kami boga naon urang harita tapi geuning teu burung hirup mupakat jeung batur ulah sok boga rasa ngahina ka sasama makhluk. Ayeuna manehna nurut ka urang tapi wallahu alam di akhir mah buat teuing urang jadi tibalik sangsara. Kudu ingat jalma hirup di dunya teh henteu langgeng. Boh adatna boh kadunyaanana urang mah teu nyaho-nyaho da eta mah anging pangeran anu ngatur. Saur Juragan Cakra sasauranana manit tatagna karekawantu jalmi ahli agama tur ngartos gaduh rasa prikamanusaan kanu kitu kanu kieu teh teu weleh nyaah teu weleh tutulung teu umangkeuh. Rasa maneh luhur kuta gede dunya tara daek saban geureuh kanu kitu kanu kieu oge estu sifat mangsa bodoh. Tapi ari maksud bojona mah estu pasaliana kahoyongna mah Neng Rohaini ditikahkeunana teh ka putrana Pasukra. Lumeh eta mah jalma cukup ku raja kaya estu teu kurang ku sandang pangan. Keur guntrang kitu jempe saurang ge teu aya nu ngaluarkeun deui caritaan. Jempe dadak sakala mun seuneu teh mah ngadak-ngadak pareum tanpa disiram. Lumpes pada harita kulantaran nguping sora motor liren di payuneun bumina anu tayalian Neng Rohaini jeung Dudi anu tas di pasar malam pating gurutak daratang. Geuning teu lila arulin teen saur Juragan Cakra. Ah teu aya nu model pi uler Neng Rohaini lebat ka patengahan bari dituturkeun ku Dudi nyorong motor diampihkeun ka tukang. Tuh da teu salah cek apih oge rame sotenan rame ku jelemana wungkul ngalelebar wae duit angguran dipake meuli dahareun mah puguh karasana. Ieu oge digaleuhkeun pi kana kayan sameter anggoeun kabaya uler Neng Rohaini bari nguningakeun kayan karamana. Syukur atuh ari dibolikeun kana pakean mah. Sur Juragan Cakra bari nulakan panto geus kitu mah leos wae Juragan Cakra kalebet kamar ngaraos tos puyeng kawantu tos wengi. Kocapkeun pamiarsa isuk-isuk sabadana nyimas omah mulih ti jamban enggal ngagentraan putrana anu nuju motongan kain pirak sukaneun kengeng ngagaleuh sabada wih ti pasar malam teh. En ka dieu sakedeung. Mangga mi
Waler Neng Rohaini bari jung ngadag tina korsina teras nyamperkeun ka ibuna anu nuju calik dina korsi. Kieu en anu matak amih nyalukan teh aya perlu mengpeng api di kantor keneh jeung deui mengpeng rineh geus beurang mah loba gawe ari eni teh nah teu era ku batur lalagasan sakitu geus heubeulna nah teu hayang deui boga salaki amih teh nyaah moal hade eni deuk kitu wae salawasna nah teu era lamun aya nu ngababasaan jomblo atawa randa bengsrat da amih anu teu ngeunahna mah tah ayeuna kieu ngagugu syukur teu ngagugu eta mah mangsa bodo geus ti sesemet ayeuna kaharep ulah sok daek rerejengan jeung si Dudi lantaran di henteu-henteu oge manehna teh bujang urang tur jelema teu puguh turunan lamun eni hirup senang cara batur geus ulah kasasaha boga salaki mah tuh angguran Kacep Ali putrana Pasukra itu mah geus puguh beh imahna beh kendaraanana ngabogaan sorangan perusahaanana gede dek milih anu kumaha dalah anu jadi kolot mah pangna nuduhkeun ka si dadap teh lain ieu mah muruhul karep sorangan anu lain-lain milih pisalakieun teh kanu eueuh gegeleunana sarua wae jeung ngagugulung rorongkong hirup dipandang naonana Dudi teh dipandang kasep da teu kasep dipandang beunghar da teu boga entong boro-boro ning boga raja kaya indung bapana teu boga cik pikir ku eni da geus dewasa kumaha kira-kirana sur Nyimas Omah kasauranana mani garihal tur matak perih kana lahir batin anu dijejelehna estu penghinaan anu luar ti batas. Neng Rohaini sajeroning ngupingkeun kasauran ti ibuna kitu teh mastaka ngeluk tungkul lir buek menang mabuk teu lemek teu nyarek sakadar cisoca merebay awakna asa ngadak-ngadak ramoh poe antukna durug-dug lumpat ka kamar bluk nyuuh ngagok-gok nangis kana bantal. Geus puguheun pikeun diri Dudi anu harita keur ngadedempes ngadedengekeun di pipir bari ngosokan motor disangkana ku Nyimas Omah Dudi keur eueuh padahal teu mimiti Neng Rohaini disauran ku ibuna oge Dudi geus ngadengekeun karasana kana batin Dudi kekecapan Nyimas Omah hate asa nyereset asa degerihan ku hinis raga ngadak-ngadak asa pasiksak ras ingat kana nasib diri. Nah atuh Gusti tibatan hirup abdi janten perhinaan jalmi deui mah teu aya gunana langkung saya abdi nyuhunkeun pegat nyawa wae tibatan kieu wae hirup abdi sangsara tos puguh abdi teu gaduh indung bapa teu aya gunana hirup abdi lami di dunya oge kitu gerantos batin Dudi geus tangtu kana nyeri jeung perihna ati Dudi cacakan anu ngarang oge ngarasakeun moal henteu sedihna. Tapi sok sanajan tangtungan Dudi kasebut budak ngora anu memang ceuk pandangan umum mah geus pati kurang dadasarna teh tapi keur manehna mah teu boga niat hayang ngalawan atawa ngayakeun tindakan ka jalma anu sarupa kitu anu akhirna sakadar ngalewas ka hareup bus kana jero mobil gerung mobil disetater ku Dudi geleyeung maju ninggalkeun pakarangan anu maksudna deuk mapagkeun juragan Cakra ka kantor kawantu poe geus bedug lohor. Nyimas Omah ngadangu gerungna mobil kalawan katingali anu tumpakna Dudi gancang wae kalebet kamarna dibarengan ku hate anu reuwas geus moal salah pasti Dudi nyahoeun kana kekecapan anjeunna. Kocapkeun ayeuna pamiarsa kaayaan Dudi sedan Plymouth plat nomor D244 anu keur ditumpakan ku Dudi meh wae tabrakan jeung hiji truk ngan untung keneh Dudi caang pikiranana gancang ngabantingkeun setir ka kenca sigana lamun teu kitu mah geus kana pasti cilakana teh kawantu pikiran Dudi keur malaweung ras inget kana kaayaan milik dirina abong kena geus jadi bisa jelema bodoh dahareun anu pinter jelema miskin hinaeun anu kaya kitu sotenan ceuk hiji jelema anu boga akuan yen ieu kabeungharan teh anu manehna reg sedan Plymouth teh eureun dina pakarangan kantor jut Dudi turun tuluy luntang lantung tambah kesel nungguan dununganana kaluar ti kantor geus kitu gek diuk dina jero mobil dibarengan ku pikiran ngalamun. Teu sabaraha halila kurunyung juragan Cakra kaluar ti kantor nyamperkeun ka Dudi anu keur diuk bari anteng ngalamun. Nah ari geus ngalamun teh Dud mani anteng nakar
Lain dikieuna batin Dudi meningar renjag asa digebah. Kawan tuker ngalamun mani anteng nakara ditaros ku Juragan Cakra anu teu kanyahoan torojolna. Aduh hapunten wae Pak, panyanten teh teu acan kaluar. Weler Dudi bari mukakeun panto mobil. Sanggeusna Juragan Cakra calik gerung mobil di starter geleyeung maju lalaunan teu pati tarik estu salse pisan lantaran ceuk pamikirna Dudi sok sieun manggih cilaka kulantaran pikiran keur kaganggu. Sanajan Dudi ngajalankeun mobilna teu pati tarik oge teu burung tepi, reg mobil dieureunkeun sakedeung. Jut Dudi turun nyerang heula mukakeun panto pagar, geus muka mah pantona geleyeung mobil dijalankeun deui asup ka pakarangan. Jut Juragan Cakra lungsur teras lebet ka bumina. Ari Dudi mah sadatangna teh teu buru-buru ka jero ngantop wae kana elap tuluy ngosokan awak mobil mani apikna kera. Geus bersih sup mobil diampihkeun ka garasi, jepret panto garasi dikunci. Geus kitu kakara Dudi asup ka jero, lempang kebat ka tukang asup ka kamarna. Sok sanajan di petengahan katingali aya oge nyimas omah nuju nyayagikeun tuangeun ku Dudi teh direret-reret acan. Sabada Juragan Cakra tuang kojengkang ka kamar putrana maksudna bade ningalian Neng Rohaini domeh teu katinggal ngiring tuang. Anu biasana mah upami Juragan Cakra tuang sok ngiring ngariung. Na kunaon ngudupung wae kitu. Tapi Neng Rohaini mah ditaros ku ramana kitu teh jongjon wae teu ngawalar ngudupung ngeukepan guguling. Ari eni kunaon mi? Aya nu karasa atawa digeleneng. Juragan Cakra naros ka bojona anu nuju meresan rambut payuneun kaca toilet. Teu singna digeleneng eta mah tos biasa wae adat eni. Sok datang-datang teu puguh. Datang-datangan kumaha pan sasari oge tara kitu. Sur Juragan Cakra bari gek calik deui dina kursi. Dod, ka dieu sakedeung. Mangga. Weler Dudi bari gancang nyamperkeun ka Juragan Cakra gek diuk payuneunana. Teu keur dahar bieu teh? Henteu, parantos neda mah. Syukur atuh ari geus dahar mah. Engke kira-kira jam 5 sore wayahna pangirimkeun ieu surat ka kepala. Tadi teu kaburu kabikeun, kitu oge keta lamun teu hujan kana motor we itung-itung bari ulin jeung eni. Malaur ngaringkuk teu puguh. Sur Juragan Cakra bari ngasongkeun amplop surat ka Dudi, top surat ku Dudi ditampanan. Zonder tunyu tanya naon-naon ngan leos wae Dudi asup ka kamarna. Zonder teh teu kitu pendetanya hartosan teh janten teu tunyu tanya naon-naon deui ngan leos wae Dudi asup ka kamarna. Kaditu anggur jeung Dudi anterkeun surat ka kepala bari ulin sore tibatan ngaringkuk wae kitu mah. Teu pantes barina oge budak ngora ngariringkuk wae teh. Teu leleda deui gancang Neng Rohaini cengkat top kana anduk tuluy ka jamban katingali Dudi geus ngaluarkeun motorna kaburuan. Gancang Neng Rohaini gesat-gesut ti caina tuluy disalin ku raksukan rok nilon kayas. Geus tarapti Neng Rohaini dangdosna gancang kaluar nyamperkeun ka Dudi anu keur nungguan sisi jalan. Celak Neng Rohaini ngabonceng ti pengker. Geleyeung motor maju anu bangun salsena keur siga nu ngahaja sangkan bisa ngobrol di jalan. Turu waktuna rada lambat. Kunaon Kang Dudi ngabetem wae bendu ka abdi dumeh ngiring nyarengan. Sakinten alim di sarengan mah bade lungsur bae di dieu abdi mah bade wangsul deui. Eni mah ulah lepat sangki ari sagala rupi teh. Engkang mah kieu sotenan nuju aya kasesah. Ras ku milik diri engkang. Si mana horeng kieu rasana ari janten jalmi sangsara. Teu welehna teh semplek nincak semplak. Teu weleh janten perhinaan batur. Padahal sok sanajan teu disaurkeun. Engkang jalmi sangsara oge tos ngarumaoskeun. Ti kapungkur oge engkang mah jalmi hirup nu gelis turut aya kagaduh. Hirup sakadar nurut teh sanyana. Anu mawi tiwangkid ieu ka payuna mugi eni sing ngagugu kana cariosan mamih. Geuning sakitu mamih maparin pepelingna ka eni. Waktosna kabujeng see pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.